Para wargi sadayana nungiring babakti ti gedung gereja ieu atanapi anu ngiring online ayeuna mangga urang sadayana ngadoa nyuhunkeun bimbingan Roh Suci sateu acan urang ngaos Alkitab. Urang ngadoa. Nun Gusti Rama nu satia ngajagi. Dina babakti danget ieu syukur ka Rama. Nu parantos maparin kamampuan kanggo abdi sadaya. Nu parantos maparin Roh Suci kasim abdi sadaya. Badega Gusti nu dipercanten ngadugikeun dauhan Gusti. Paparin hikmat supados tiasa ngadugikeun naon-naon anu jadi kahoyong Gusti. Para badega Gusti nu ayeuna tos sayagi ngadangukeun dauhan ti Gusti. Paparin hikmat supados abdi sadaya ngartos sareng nampi nu bakal dipiwulang ke abdi sadaya. Dilebet Gusti Yesus abdi sadaya ngadua. Amin. Yohanes 16 ayat 1 dugi ayat 5 eta aosan urang ti Minggu Trinitas ieu. Yohanes 16 ayat 1 dugi ayat 5. Nganggo bahasa Sunda sadidinten. Kami ngabejakeun hal ieu teh supaya maraneh ulah nepi ka murtad. Sabab maraneh bakal disingkirkeun ti imah-imah ibadah urang Yahudi. Malah engke aya mangsa jelema anu maehan ka maraneh pangrasana mah ngabakti ka Allah. Bakal dikitu-kitu maraneh ku jalma-jalma lantaran maraneh teu nyarahueun ka Rama, teu nyarahueun ka kami. Lamun jalma-jalma ka maraneh geus kitu, maraneh sing aringet yen ku kami geus dibejaan ti ayeuna keneh tina soal eta. Hal ieu ti dibejakeun ti baretoso teh lantaran kami aya ka maraneh keneh. Ayeuna kami rek indit kanu ngutus. Kumaraneh teu ditanyakeun arek ka mana. Kitu dauhan Gusti bagja sakur jalma anu ngadangukeun pangandika Pangeran sarta ngestokeun dina hirupna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo urang sadaya. Wilujeng dinten Ahad. Wilujeng dinten Ahad oge. Para wargi nu dipikaasih ku Gusti Yesus. Sim abdi bade tumaros. Ya anu di gedung gereja mah kedahna suantena kadangunya kecuali nu online. Kadanguna kunyalira. Bade tumaros upami urang terang yen jalan di payuneun urang teh sesah di langkungan. Duka pedah jalana renjul pangginten. Duka jalana teh pinuh batu, leueur, heureut, macet sareng rupi-rupi nu bakal nyesahkeun ka urang. Kinten-kinten ieu pariwarga, para wargi
bade neraskeun nyorangan eta jalan atanapi bade liren we lah da sesah atanapi bade milari jalan nu sanes. Nya milari jalan nu sanes maknya tos terang didinya teh sesah bade ditap di sorang, bade tetep di sorang. Panginten sakediknya anu teras nyorang eta jalan. Panginten seueur namahnya tadi nu kadangu. Milari jalan nu sanes da atos terang eta teh sesah. Sakali deui maknya tos terang nyesahkeun bade tetep di sorang. Da jalmi mah biasana oge teu nampa kasesah. Jalmi mah biasana oge mun tiasa mah ninggalkeun nu matak ripuh, nebihan nu matak riweuh. Tapi teu tiasa sadaya kasesah teh teu ditampa. Teu tiasa sadaya kasesah teh ku urang ditolak atanapi ditebihan. Teu tiasa kadang urang tetep kedah nyorang eta jalan. Salaku murid Yesus tos diemutkeun yen jalan teh sanes jalan anu lancar, anu mulus, tapi jalan teh jalan salib. Bakal aya kasesah, bakal aya kasedih, teu tiasa dipumpang kedah disorang. Para wargi nu dipikaasih ku Gusti Yesus. Aosan urang dinten ieu tina Yohanes 16 ayat kahiji dugi ayat kalima teu tiasa dipisahkeun ti pasal 15 ayat ka-18 dugi ka ayat 27. Mangsa eta Gusti Yesus teh ngemutkeun ka para murid yen anjeunna sumping ka dunya kedah teu tiasa henteu kedah ngalangkungan jalan sangsara. Bakal aya malah teu sakedik nu mikageuleuh padahal mah tos ningali tos terang naon-naon nu dipidamel ku Gusti Yesus, tos ngadangu pangajaranana nu sae, tos ningali mujijatna nu agung, tos ngaraos kanyaahna nu ageung. Tapi tetep we bakal aya jalma nu nganggap Yesus teh lepat, Yesus teh salah tos ngarebut pamor para pamimpin agama mangsa eta. Tetep we Yesus teh ditolak. Nolak kenal ka Gusti Yesus nu diutus ku Allah Rama. Jalma nu kitu teh teu kenal ka Yesus, teu kenal ka nu ngutusnya eta Allah Rama, teu kenal ka Roh Suci Allah Trinitas. Sanes ka Yesus wungkul, Yesus ngemutkeun. Yen jalma-jalma eta teh bakal mikageuleuh nanging oge ka para murid Yesus. Nu ngiring Yesus bakal dipikageuleuh ku unggal jalma nu teu kenal ka Yesus, ka Allah Trinitas. Yesus ngemutkeun yen bakal aya mangsana murid oge bakal nampi anu ditampi ku Yesus. Bakal datang mangsana para murid teh bakal dipikageuleuh disingkirkeun ti imah-imah orang Yahudi. Malah aya nu bakal nyilakakeun duki kanu nemahan pati murid Yesus teh. Ngaraosna mah da tos babakti ka Allah. Teu tiasa dibayangkeun ku urang jalma nu mikageuleuh
jama nu ngadama nu teu tiasa ditarima ku murid Yesus, jalma nu nyilakakeun, jalma nu nemahan pati ka murid Yesus teh justru nganggap eta teh babaktos babakti ka Allah. Matakna para murid teh dipilari ku jalma-jalma nu teu kenal ka Allah Trinitas. Bakal dikitu-kitu murid Yesus ku jalma nu teu kenal ka Allah Rama, Putra sareng Roh Suci. Hal ieu tos didugikeun supados para murid teh teu murtad, teu pindah nyembah ka Allah nu sejen, teu obah satiana ka Allah, teu ninggalkeun Gusti Yesus, teu runtuh imanna. Upami dihadapkeun ka kanyataan nu matak sangsara, upami dihadapkeun ka jalan anu sesah, sangsara sanes pedah polah nyalira. Nanging ieu mah sangsara nu ditanggung kulantaran percanten sareng ngiring Gusti Yesus. Ari sangsara pedah polah nyalira mah sanes deui soalna. Tapi ieu mah Gusti Yesus teh ngemutkeun supaya para murid tong runtuh imanna. Upami aya kasesah, upami aya kasangsaraan nu kedah ditanggung kulantaran ngiring Gusti Yesus, kulantaran percanten ka Gusti Yesus. Para wargi sadayana, tina aosan urang dinten ieu sareng tema miwanoh Allah Trinitas, ngaraoskeun ka asih sagemblengna, urang sadayana diemutkeun sahenteuna aya dua hal. Kahiji, urang teh diemutkeun kedah miwanoh Allah Trinitas, nyaeta Allah Rama nu nyipta. Pami dina ikrar kapercantenan Nisea Konstantinopel mah disebatkeun Allah Rama nu maha kawasa, nu ngadamel langit sareng dunya, katut sagala nu katingal sareng nu teu katingal. Miwanoh Allah Rama tecekap. Urang oge kedah miwanoh Allah Putra, nyaeta Gusti Yesus Juru Salamet, Allah nu janten sami sareng manusia, nu tiasa ngaraoskeun rupi-rupi kasangsaraan sareng kasedihan dunya. Sanes Allah nu linggih di sawarga wungkul, sanes Rama nu nyiptakeun wungkul. Nanging Allah dilebet Gusti Yesus nu aya nyarengan urang, ngaraoskeun rupi-rupi nu oge diraoskeun ku ciptaanana. Urang oge dirojong miwanoh Allah Roh Suci nu aya sapanjang lampah, nu satia ngemutkeun pami urang lepat, satia ngahibur pami urang sesah, sadia nunjukeun arah nu leres pami urang sasab di dunya. Miwanoh ku cara satia ngaos kitab suci sareng muhasabah, urang marios diri nyalira. Ayeuna ka urang oge diemutkeun nu kadua, yen miwanoh Allah Trinitas teh sanes perjalanan nu gampil. Sanes, oh cekap we percaya salamet. Sanes tecekap percanten wungkul. Miwanoh Allah Trinitas teu gampil.
Sabab tetiasa gumantung ka akal logika urang sareng teori-teori nu didamel ku manusia. Tetiasa cekap sakola nu luhur weh, pasti urang teh miwanoh ka Allah Trinitas. Teu cekap. Da logika sareng akal manusia mah terbatas. Nanging miwanoh Allah Trinitas teh urang kedah neda pitulung, neda hikmat supados tiasa ngartos miwanoh oge liwat atau ngalangkungan rupi-rupi pangalaman hirup, bungah sareng susah atau kasangsaraan. Percanten ka Allah Trinitas, ngiring ka Allah Trinitas teh sanes hartosna jalan teu aya hambatan, urusan sadayana lungsur langsar. Nanging kadang Gusti ngidinan para muridna aya dina kasesahan. Sanes pedah teu emut deui, sanes pedah teu nyaah deui. Da jalan sangsara teh parantos disorang ku Gusti Yesus. Gusti Yesus teh parantos ngaliwatan eta jalan nu sesah. Para murid urang sadaya kantun nuturkeun ti pengker, kantun nuturkeun sasesah-sesahna eta jalan. Gusti Yesus tos nyorang eta jalan. Nuturkeun ti pengker. Tiasa ngebantu urang kiat nyorangan jalan. Sakumaha Gusti Yesus tiasa ngaliwatan pangalaman eta, sabab kakiatan sareng kuasa Allah Rama. Kitu deui para muridna bakal dipaparin kakiatan. Yohanes 15 ayat ke-20 nyeratkeun ka urang sadaya. Da moal aya badega nu leuwih luhur ti dununganana. Hartosna pami dununganana ngaliwatan eta jalan, komo deui badegana. Pasti ngaliwatan, pasti ngalangkungan eta jalan. Kasesah teh panginten, ekonomi anu sesah, urang teh kadang kagoda ku dodoja, nyandak anu sanes hak urang, hoyong katingal, cekap bahkan lebih dari yang lain, lebih dari orang lain. Dodoja eta teh. Gusti ngemutkeun tong nyandak hak urang. Wios sesah oge sacekapna weh. Da Gusti mah pasti nyumponan anu dipikabutuh ku umatna, nu dipikabutuh. Yesus pasti nyumponan sacekapna nurutkeun kabutuhan sanes nu dipikahoyong. Bentennya nu dipikabutuh sareng nu dipikahoyong. Tiasa oge kasesahan teh perkawis kasehatan nu teu sae. Hoyong namah da sehat teras. Nanging aya panyawat nu karandapan. Parantos nyuhunkeun, parantos ngadua supados damang. Nanging geuning diidinan keneh eta panyawat teh aya. Nanging geuning Allah Trinitas teh masihan eta panyawat. Tapi mun bade dilenyepan, geuning ngalangkung eta panyawat teh Allah Trinitas, masihan urang kasabaran, kakiatan tur panghiburan. Liwat anggota kulawargi
anggota jamaah nu masihan perhatosan sareng kanyaah nu langkung ageng deui ti sateu acana. Nuju sehat mah asa biasa perhatosan teh. Nuju sehat mah asa teu karaos kanyaah kulawargi teh. Teu karaos kanyaah jamaah teh. Nanging geuning nuju teu damang mah, nuju aya panyawat mah, geuning kanyaah teh ageung pisan. Langkung ageung ti sateu acana. Sareng rupi-rupi deui kasesahan mun didaftarkeun seueur pisan. Tapi sakumaha Yesus satia ka Allah Rama nu tos ngutus anjeunna sanaos ngalangkungan kasangsaraan, kasusahan, kitu deui urang ayeuna para murid kedah satia. Da Allah Rama moal ninggalkeun Bunda Teresa, malah kantos nyeratkeun kieu. Yen pangalaman sangsara teh, yen pangalaman kasesahan teh, sangsara nu abot pisan, eta teh hartosna Yesus nuju ngarangkul urang, Yesus nuju nangkep urang pageuh pisan. Dugi ka urang teh panginten nyuhunkeun, tos cekap Gusti nangkepna. Ieu teh abot pisan, cekap, tapi da moal dilesotkeun eta rangkulan teh, bakal pageuh pisan. Allah tos masihan kurnia nu cekap kanggo urang sadayan, ngalakonan hirup di dunia. Ayat lulugu di 2 Korinta 12 ayat 8a tos ngemutkeun oge ka urang sadaya. Tapi walerna kurnia kami mah ka maneh geus cukup. Sabab kakawasaan kami paling mati ana maneh keur lembek. Roh Suci nuyun, nungtun, tur nyarengan urang nu hoyong langkung miwanoh Allah Trinitas, supados urang tiasa ngaraoskeun kaasih sagemblengna sareng neraskeun kaasih eta ka sasama. Amin.